Tah Abah arek ngalanjutkeun deui video nu akan datang nyaeta Abah atrok-atrokan di kebon hui anu viral di Gunung Manglayang. Ayeuna mah ku Abah di sorang di dieu seueur kebon hui anu viral hui ungu aya di puncak Gunung Nagreg. Ieu ngaranna Gunung Nagreg ge tingali pemandanganna mun ararinda tangkal kayu mun ngajalalegir katingali muh Allah mah teh sieun tuh gunung anu aya di tatar Nagreg teh ieu tuh tinggal wabah dituduh-tuduhkeun tuh tinggal ka ditu mun eces jeung teh tuh itu keur galian tingali aduh mun aralus kitu tuh ditugaran tingali gunung-gunung ayeuna mah sakapeung mah anu tos rata mah dijieun pemukiman tingali pisan ku Abah tingali anu pirang kebon hui teh ayeuna mah Jati Kasilih Junti ieu mah kaluaran luar negeri ngaranna hui ungu hui Sumedang mah hui Cilemu geus kasilih hui ungu hargana teh mahal tuh kapalisi nu kebon hui ungu tingali ayeuna mah geus diakalan ku manusia anu berharga mah daripada melak singkong mah sia mending melak hui ungu mah mahal hargana geus seueur nu ngabutuhna bahkan bisa bahan impor cenah impor kangge tambah mudah-mudahan urang mah aya di Indonesia teh cing aman tentrem subur makmur gemah ipah jinawi ulah aya bancang pakewuh nepikeun kasilih esek-esekeun perang sampuh seperti Timur Tengah urang mah ulah alhamdulillah urang mah aman subur makmur geuningan bahan bakar ge teu ditaekeun lantaran Indonesia mah subur aya ayeuna mah kanyaahna jadi pemimpinan teh geuningan MBG di Pasihan BLT beas di 20 kilo ewang keun anu miskin nu kabasihan teh alhamdulillah rabbil alamin nu kapasihan nu teu kapasihan wayahna keun meureun masak di kapasihan ge mampu tingali kebon hui mun nebas tuh di pasir di leuweung teh leuweung ngaranna tingali ku manusia mah teu aya nu bisa diakalan ku ilmu mah beunang naon teu bisa diakalan ku ilmu gunung anu ngajegir ge bisa ditugar gunung anu sakieu luhurna oge dipelakan hui bisa tingali ieu mah mesti panen kebon huina tingali hui ieu nu ngaran hui ai hui teh ceuk basa Inggrisna mah ubi tuh deukeut nya deukeutkeun tuh tingali di center teh deukeut wah ieu mah nyaan gunung anu luhur teh impoho aduh apuh Abah ti kosewad alhamdulillah rabbil alamin Abah pakojo ti kosewad ampun Allahu Akbar Allah nu Maha Agung moal aya nu leuwih ti Allah nu agung mah beunghar nu Gusti miskin nu Gusti hirup nu Gusti moal aya perkara anu sulit timbangan mau Gusti mah sagala ge nu kagunganna kawasa resah ai manusia mah ngan sok dikawasakeun wungkul lamun disebut kakawasaanna teu daya teu upaya urang teh la haula wala quwata urang mah cing eling we nyaring ti peuting daek nyaring ngagunakeun salat pasunatan biasa ngalaksanakeun salat pasunatan nyaeta sunat tahajudna sunat tobatna surat hajatna surat witirna sagala pasunatan sok tinggal jalma anu rajin salat sunat bakal ditebihkeun tina balai dunya balai akhirat maka bakal ditempatkeun anu mulia bungkus rumah suci moal dihipukeun di dunya moal dibere kapakiran di akhirat bakal ditebihkeun tina balai akhirat siksa kubur
tuh tingali ya terus ya tingali gunung anu ngacebir nu aya di tatar buana setengah teh lain pohong ieu mah mun ngacebir tingali tuh tingali ku abah katingali pisan wari-wari katingali pisan yuk gunung anu ngacebir teh apa hatok-hatokan itu gunung puncak gunung Nagreg ayo gunung Nagreg ayo ku akal mah bisa jadi jalan lingkar selatan kunaon ku akal manusia mah pancan saru katerangan jurig sakti setan kawasa leuwih mulia tibatan manusia ai manusia teh muliana teh boga akal kareka budi pamilih naon teh bisa diakalan ku manusia mah diakalan naon teh bisa diakalan ku manusia oh manusia mah tah manusia teh anu mah sato paeh jadi bilatung ai manusia paeh mah bakal jadi balitungan tagurna dipake naon geringa dipake naon sehatna dipake naon dunyana dipake naon kabeh dipertanyakeun moal aya nu teu dipertanyakeun ke yaumil hisab di Mahkamah Agung mah engke Mahkamah Agung di Mahkamah Agung engke alam mahsyar mah pasti bakal dipertanyakeun tapi lamun mekal ti dunyana keneh anu nyebutkeunna kalimah dakhul jannah la ilaha illallah hancai di pangeran abdi mah nu wajib disembah di baik angin Allah abdi mah andai man robuka ta Allah rabbi Allah tingali aya gogog ulah ngaganggu gogog abah abah mah rek deleka ka maneh rek ngonten abah mah moal deleka tah gogog abah mah nu teh gogog we dah pamali aya nyebut anu kasar-kasar mah gogong kamah Allahu Akbar tah mantap manehna tah urang sok hadiah wae ka Kangjeng Nabi engke teh ditanyakeun momen Nabi Yukasan Nabi Anyut pasti ngajawab nabina eta nabi anu sok di hadiahan ku urang mata ka manalika urang sok tawasul sok dipayunkeun ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah eta teh naon supaya engke dia di mana Nabi abdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diutus jadi rahmat lil alam tah wa ma kiblatuka tah kiblat abdi teh anu sok ngiblat abdi teh di tiap-tiap urang yang ngalaksanakeun ibadah salat teh ngiblat wa ma ihwan wa sadulur maneh sadulur abdi mah anu saguru sailmu anu nyebutkeun sakidah eta ngaranna muslimin muslimat urang teh didinya didinya na teh mekal mangke di ditu bakal ngajawab pasti lamun didinya sok daek salat sok daek tawasul sok daek ngucapkeun kalimah dakhul jannah insyaallah bakal menang pahala anu sakimpel jeung kasayan urang sadaya keur waktu di alam dunia sabab alam dunia mah alam pondok alam pepelakan ke panen nama ke di yaumil jajah bakal panen kapetik hasilna kala buahna malah mandar jadi rahmat jadi barokah sing jadi ahli surga amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya sabah mah panjang nu dipedas rek ngucapkeun wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wal barokah wal rahmatan lil alamin teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin